Dewa anta kebat lompatna, rek ngadehes kabataran guru. Barang sreg kapayunana terus dipariksa. Anta, kunaon maneh bangun anu rusuk pisan? Jeung kunaon bet lengoh? Mana batur keur tatapakan teh? Naha Kang Naradata can marentah. Saenggeus ngeluarkan endog tina semutna, Dewa anta pun anjukan. Nun Gusti, Raka Gusti katenan parantos miwarang. Atuh para dewa sadayana parantos nyenggeman. Saur Raka Gusti, sing saha nu teu tiasa nyemponan eta pamungut Gusti. Baris ditek-tek beheung. Nguping kasauran kitu, abdi Gusti ieu kinten sedihna. Abdi Gusti ngaraos moal tiasa nyemponan eta pamunduh rumaos teu gaduh suku, teu gaduh leungeun, ngemutkeun kana nasib abdi nu baris timiba kana diri. Harita teh abdi Gusti ambisak. Celak, celak, celak cipanon abdi Gusti ngecelak gorolong, gorolong, gorolong jadi endog tilu siki. Kuraka Gusti abdi, Gusti dipiwara ngadehes mundung tibagan Gusti rehna walurat tea sajabati tea. Dipiwarang nyanggakeun endog anu tilu siki tea. Saur Dewa Guru, geningan sasiki, mana anu dua deui? Walang Dewa anta, nun Gusti, mugi ageng pangampunan kana katilangahan abdi Gusti. Dugi margina kelu deui sate hingan jalan abdi Gusti tepang sareng halang belang. Manehna naros ka abdi Gusti, kumargi ka abdi teh diwaler manehna. Ngambek teras nyeberangan sareng. Nak kunaon atuh nu matak teu ditambalan? Saur Dewa Guru megat kalimah. Walang Dewa anta dugi margina sanes pisan abdi Gusti tungi atanampi gede hulu. Nanging upami abdi Gusti nyanggem tas tangtos endog anu dihem-hem. Teh marugrag anu temahna baris pepes. Bener, tuluy kusaha? Saur Dewa Guru bari ungkut-ungkutan. Ceprot halang teh ngabintih. Cek Dewa anta nuluykeun caritana. Celeng endog teh mecelang sasiki murag di paseberangan. Abdi Gusti kebat ngelor nanging helang teras bae ngabeurik marepeg. Ngabetan sareng macokan dugi ka ieu panon teu tiasa ningali sapalih ditepal ka papan endog tuh murag deui sasiki tea margina anu mawi mung sasiki anu tiasa kasanggakeun mah teu aya sanes timang taraju anu kasuhun. Saur Dewa Guru. Heug anta, maneh ku kami dihampura sarta dibebaskeun tina kawajiban neangan eta keur batu tatapakan teh. Ayeuna maneh geura mulang sarta eta endog anu sasiki tea geura singsileuman. Engke geus megar anakna sanggakeun ka kami. Walon Dewa anta, unjuk sumangga. Abdi Gusti amit mundur. Bral, saur Dewa Guru. Saenggeus datang ka imahna, tuluy endog teh disingsileuman, lila-lila endog teh megar jadi putri geulis. Putri geulis ku Dewa anta disanggakeun ka Dewa Guru. Sang Hyang Pramesti Uhara biheungnana ngakawas nu bingung kumaha ngurusna tuluy sasauran ka Bata Narada saurna. Kakang Narada, kula atuh narima ieu budak, tapi bingung kudu kumaha ngurusna, cika saha nyusuna. Walon Bata Narada teu kedah jadi eueudan. Adi Guru kapan aya cai seusepan teh atuh? Ciat baik ku Adi Guru moal tujuh. Saur Dewa Guru. Leres Kakang, urang pasrahkeun ku manehna. Mangga saur bae. Teu lila lenggear anu geulis Dewi Umah ngadehesan ka tuang caroge. Breg, calik cedok nyembah. Kieu geulis. Lumantak disaur teh, saur Dewa Guru. Ieu Kakang narima orok ti Dewa anta asalna tidak endog. Pangorokkeun ku Nyai Cong Dewi Umah nyembah. Sanggalindeng sasoran sumangga Gusti timbalan bari diestokkeun pisan. Mangkumaha nyesepannana gampil Nyai ku Kakang dijiat. Saenggeus Dewi Umah dijiat tuluy eta orok teh diseusepan mending ngalegig. Eta putri tuluy dinamian Nyi Pohaci Sang Hyang Sri
memehna Dewi Sri. Ti harita Dewi Sri dirorok ku Dewi Umah.